Jeruk. Mangga ada pada jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareut. Pokona mah kareut. Tahu. Mangga ada pada ya tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita yang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang mongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, So. Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Ya. Nah, tarling gitar jeung suling. Tah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngadenge ieu Ari Tardan naonnya singkatanna kela. Teu apal. Tah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti. Ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak lebih mentu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopinya tetis-tis. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, ku gue bingung dah unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi waos nu mana nu karos teh? Iya waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon met? Sapertos pita Bu. Ari cacing sawah jiga naon mo? Sapertos sawah Bu. Pih, hari tadi si emang tukang kebom cunihin ke abdi, tapi saudara mah dibeurang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, turut campelak kadunungan. Nah, laras ya teteh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mat di rumah sa tutah titah nanaon kasih mang teh. Kan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR
pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya or itu orang sukses. Oh, betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka, Apa pekerjaan ayah kamu? mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Ah, di lebat dia drum. Pak, upami abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum tuh, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Ah, nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Hayu, moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Daniel, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit, Ari loket? ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya, iya, iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya, iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus, foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu, bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih Guard. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam, terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakatingku pelem. Teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy.
Mbak, beli dawetnya mbak. Sampun telas mas. Iya, memang harus pakai gelas atau mbak. Mboten wonten mas. Betul, memang saya suka pakai santan mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih mbak? Dasar wong edan. Wah, mbak betul lagi. Saya memang dari Medan mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan pak, ngan hanjakal. Hanya aku naon atuh. Muhun pak hanjakal, abis teh ningali ayah bapak di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bayar ada mau kemana-mana. Kan alamatnya gitu nusa ku urang kene. Nah, kuring teh beut hidung ya, Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekot nah sajan ngasaan ngarasaan Sri Lamot biwit teh ni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh ini yo. Urang tuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana Dan men. Tapi kayak anak nih rasa ante aya nu melagdi nanti kalau uing Puguh nini ge kereuas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggih God. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe tilu genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang meuli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, institut, Ricek maneh naon? Aduh, kira ku poho pan aya laguna. Kumaha?
Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Tita tadi hulang-hulang wae. Ugu reka rumah sakit itu. Tapi jalan poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu kok neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang kok neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urung dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Kek. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh.
berat mana kapas jeung berit? Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh Mang. Daniel, Naon Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil? Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Drusumang, Sheila on Seven. Atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Selaon Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, numawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang aja haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Pesa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh, amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Utang saha? Eta utang nu emeh. Mang, beja mang, Kamana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Neng berlire di dieu, dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh Neng. Aku nyaos we mang di dieu. Ya artosna nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut
eta mah cekes, nyekes, gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngorek di Cileunyi, mapai-mapai galangan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar Gusti pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh burudu teh ti palebah astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung. Yuk. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Kesana. Ih. Jempleng. Galing. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh menikah di nyawai. Nah, teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha. Meni tiap wengi ka lokalisasi na teh. Nah, ari Cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bet bisa gitu. Narek naon atuh kadinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? Kudu bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran, nyamangnya dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sekedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo opat, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sekedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kala sekedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung korondahan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah, jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung korondangan di rel kareta api. Bisi katabrak ke datang kereta api, gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi. Abi teh dipiwarang kupun Bapak nya tah manarkeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ya teh. Eta mah lain taraje jang. Rel kereta api. Hari Bapak anu mabok teh abdi eta nepi Bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak.
Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya, Pak? Udah yang rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Teu Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mun Pak, da abdi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun tiluanana. Mana seberapa kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Tiraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh menara kembar anu di Masjid Raya. Bejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Jaba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokona ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Oh, kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, Ayah, kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggihkan. Dasar tolol, mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah betul, didinya betul. Sakit ngebut, nabrak tekena. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon, mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Ya, di sini
dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Habis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianan lo bahudang peting. Mun aya kahayang gawat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalabetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkat ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Naon Pak ningalikeun wae. Henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari Bapak ngarokok teu? Henteu Jang, dati bubudak Bapak pecan pernah ngarokok. Oh, Bapak kada mobil? Boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon sih lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi dikocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Daniel. Naon Jack? Adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mah di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah, sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi orang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42, tibalik kan? Duh, tulung uy. Dunuh. Dudung tuh, butuh buru-buru. Kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju Murkosono. Nunu nuju udur huntu. Mumun tuh. Mumun pusung. Ku Bututut. Bututut tuh full bulurung. Kudodo. Geus bisi monyong. Wis, Iya Kang. kadieu geus kedap. Non Kang? Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Hari Akang, tempo Kang, di luar teh kan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager kayaknya anak mama. Sok atuh
atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis, sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun geulis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho ka boga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi urang mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beuri tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga atuh ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta. Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae Neng. Muhun Kang. Ninggal foto saha Neng ka Bogohnya. Bangun nu sedih kitu, nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka Bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu laras Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaras teh? Meni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan dialak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten masih arep paku sakilo. Mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dia we Kang. Kumaha dok? Si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger kene dok. Kieu ieu teh nya Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT. Ari ieu Kasim Kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok. Tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 di haturanan enggal nyandak bakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 di haturanan enggal nyandak bakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atau napi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran.
Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah kuat. Pak, iya Abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lancet anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sarang salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon, Jack, atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongko cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matap urang nyekel PSMS teh, ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah, mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu. Kacang mah bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, aku naon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio, orang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan 1 kilo digandungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nyari tawe pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi kata tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, Naon, Jack? hadir geura.
Cik pangabahasa Sundakeun kalimah lagi bangun polisi tidur Keur hudang, polisi sare. asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong we lah. Kok? Ya, bisa teu? Hanya oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Hari gope naon? Gope mah 500 ah. Satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. hon sarang tempena hiji, 500. sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, hari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni aya di sadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam. Beri asin. Asin. Nah aya sato asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jalma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal iraha kuduna hitut. Jalma nu misterius, jalma nu hitut tapi batur nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep kuleungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategi, lamun hitut sok bari sering ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jalma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit
tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitut na sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tenaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos jantan tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1 kumargi tos 7 tahunan nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Muhun, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Muhun Pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Master sirup Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya. Tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklitmov, cik kadia. Ya Bu, Abi. Kadia bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari saklitmov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Dinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Cing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timba anjing emerna. Tonggo hujrut Aki. Tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang Mang teh alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin.
Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sarang naon wae tuangna, Sip. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na, Sip lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina aduh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak lebih mentu. Eta geuning katinggalin ku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopinya tetis-tis. Jeruk mangga ada pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu. Mangga ada pada tahu Sumedang. Tahu dijamin pelem. Jeruk kabita yang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, dicala naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba teh nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling gitar jeung suling. Tah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngadenge ieu Ari Tardan naonnya singkatanna kela. Teu apal. Tah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan.